dereng kawastunya gereng. Sorak tangarak ngajomantara mapesan poe nu cangra. Umul-umul nu parantul badis kilaban kawastu ngabupaya. Sepuh anom jalan istri nu disuklak nanti sikluk nageus hempak mayapak. Nu baris mapak kurek tandang medang. Netelakeun ajan panen. Gesan Dewi Widya. Sairohman siroman wato yasaro siroman wato yasaro mula mudawa iwaro Sairohman siroman wato yasaro siroman wato yasaro mula mudawa iwaro
Pancasila dasar negara laman RI anu sakti.
Cik mana aja jadukna? Dewek, dewek, dengerin dari dia. Arek naraon di dia. Arek naraon. Bos. Aing ya, kebo, sabalan-balan. Keluhan hiburan ya bos. Ya, kan di dia sabalan-balan. Kumpul dari sahur datang ke Dewata. Lebih sakit tuh, bayangkan. Ini. Ampura we bos. Aing udah apal ya. Masuk ganteng seharusnya untuk menang-menang bos. Bari naga tuh dia mah spontan we bos atuh. Tajam spontan oke yuk. Ya. Udah dia dulu. Babaturan-uran ayeuna di dieu. Jadi sararieu teh jeung kemana rugo ka sampeyan ge atuh. Terus enak Pak. Ini enak ini. Wah, masih saya kenal itu. Oh, share ka aing kan. Bari lagi kita pakai seharian sekarang ya bos. Mang beungeut aing sama tadi kan sponsor ha. Ya bos. Mulai apa ya? Aing mau film India kan ceurik bos aing mah bos. Ceurik mah. Ya, mun dibelek teh tah belok ke aing. Aya elok Indian bos, tato. Bari lagi atuh bos. Nu kieu mah teh seneng naon sih? Kuno ieu mah ortodok, cik modern. Terus kawina ngarang-ngarang awewe karena seni tradisi sarwajeun akhirna karena harga diri kami waena detik ieu oge didinya sabalat-balat ini tempat ieu lah demi Allah ya aing kasinggung bos ari geus kasinggung tuluy rek kumaha kan ajak gelut ka aing ha samaru dewek sih atuh saya Maunya teh apa? Nyari kejutan. Ini lagi nih. Madon, otot-ototan di situ. Harus beres ya. Iya. Gak bener ini. Pak. Kok mah ya, Pak? Ini tuh, Pak. Aduh. Abah, urang telat atau san acarana? Acan, cicing aja ini bahaya yuk. Ambuing, ngerakeun deuleu. Ngadang ribut di dia. Ya, ieu teh pasti tadina dina silih eleodan, silih ledek, silih hina. Nu dipikaharepkeun teh naon egona masing-masing. Cing atuh euy. Cing boga kaera. Ye, ari kahayang teh ulah aya perbedaan lah di antara urang-urang mah. Antara urang lembur jeung urang kota ulah. Ya, anggur mah silih asah, silih asih, silih asuh. Ieu mah ngadeung karelut.
Jeung deui ye, urang mah ulah aya perbedaan antara naon resep kana seni tradisi jeung seni modern. Ulah jeung ieu hangsip teh nu kuduna misah ngadon garalut. Cing nangtung. Kunaon bat garalut? Iya Pak, misalkan berat sekolah. Ya, urang teh aparat ya keamanan ujung tombak keamanan daerah teh pan hansip. Deureung dulu garalut sigan di laluhur wae. Apa lu laluhur? Henteu. Ya, nu di luhur tengok. Manehna awong-awongan, entong korupsi, tapi manehna sorangan anu kokomoan korupsi. Sok keprok tak abah nu tewakna mah. Nya, manehna dipariksa, manehna anu mariksa. Anu mariksa bangsa teu dipariksa garong. Iraha majuna ieu nagara. Nya, ari kahayang teh ulah naon ngabeda-bedakeun golongan, ulah mendiskreditkan urang kampung jeung orang kota. Cuk cing alakur ayeuna mah urang anu resep naon seni tradisi pek kana tradisi, anu modern pek kana modern, ulah raribut apan rumus naon ngaranna teh rumus persatuan geus neteakeun. Yen ulah aya perbedaan di antara dua masalah yang berbeda, tapi kudu aya persamaan di antara dua masalah yang berbeda. Tah kitu. Nya, tah ayeuna anu resep kana kasenian haju urang diajar. Di dieu teh aya lises lingkung seni Sunda. Nya, janmah hasti dapuraning Gusti. Tah di dinya wadahna. Mun hayang belajar kesenian mah. Satuju teh? Sok, kamu satuju mah. Ayeuna gerak naon salaman silih hampura ngerakeun pisan. Sok kalinya. Udah kasih.
luar biasa.